muludan teh ieu majelis ngaji anu khusus, secara khusus membicarakan junjunan we, medar junjunan we. Matak dina muludan mihape para ustad, para dai, para kiai saha wae urang silih nasehatan silih geuing, bisi kalalanyoan, bisi poho kana purwadaksi. Muludan nu khusus nu didongengkeun teh Rasul. Keheulanan bab sejen mah tong dicaritakeun. Loba keneh majelis gitu keur ngaguar bab-bab sejen. Mihape ieu kasararea ya ustad-ustad, mubalik. Ulah sok loba heureuy dina muludan. Lain majelis bodor ya lain. Walaupun ia majelis muludan adalah majelis melampiaskan kebahagiaan, tapi lain kitu lain.